Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui ngahanca tafsir juz amma basa Sunda karya Ustad Suhendar. Ayeuna urang antos dina hanca surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin nyaeta surat nu ka-83 nu jumlah ayatna 36 ayat. Ayeuna urang ngawitan heula ka muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mutaffifin kaabus surat Makkiyah anu panungtung turun samemeh Rasulullah SAW hijrah ka Madinah. Sebagian mufasir nganggap yen sebagian ayat Al-Mutaffifin turun nalika Rasulullah SAW hijrah ka Madinah. Dingaranan Al-Mutaffifin dicokot tina ayat kahiji nu mibanda harti tukang macikeun nu gawena ngurangan timbangan, takaran, ukuran atawa nyokot hak batur ku cara lemes. Munasabah surat Al-Infitor jeung surat Al-Mutaffifin numutkeun Burhanuddin Al-Biqai mibanda tema bahasan anu sarua. Lamun dina surat Al-Infitor yen setiap amal manusia bakal dicatat ku malaikat sarta dipertanggungjawabkeun di payunan Allah Subhanahu wa taala, maka di surat Al-Mutaffifin mah ngajentrekeun amaliyah jahat anu dianggap legal harita nyaeta kajahatan bidang sosial, ekonomi, mangrupa panipuan nalika transaksi bisnis kayaning curang dina nimbang, nakar, ngukur jeung transaksi sejenna. Surat Al-Mutaffifin ngeusi pageuing ka jalma tukang macikeun jeung ngeureuyeuh dina maksiat lantaran rekaman perilaku maksiat atawa amal hade bakal aya rekaman jeung catatan amal nu moal bisa dirobah jeung direkayasa kusaha wae oge. Sakitu wae urang bacakeun muqaddimah surat Al-Mutaffifin surat nu ka-83 dina tafsir juz amma karya Ustad Suhendar. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.